Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang di sarang simkuring pun Nazarudin Asyardi ya kanal dina rubrik pustaka urang. Hapuntenna ieu kasadayana simkuring rada ngamplang teu pustang posting. Jalaran kata Rajang Plu sareng batuk kita aya kana sabaraha minggonnya aduh. Tak can rengse dugikeun ka ayeuna masih kena aya susu sesa. Masih kena sesa-sesa nanya bindang atuh hatur nuhun oge ka kanca mitra anu tawaleh satia manco di kanal Kang Nunu ka mana wae puguh ieu teh aduh kata Rajang sasalad untung teh sanes sasalad nuju usum janten urang geureuy deui ayeuna ku ngaguar majalah heubeul anu sakumaha biasa sok dipidangkeun dina rubrik pustaka urang. Dina dangat ieu simkuring ngajak kanca mitra sadaya urang mukaan majalah mingguan Sunda sareng majalah Sunda. Ieu teh majalah umum anu medal tahun 1865 dugikeun ka 1867. Ngawitana nama ngaranna teh mingguan Sunda nyata majalah ipis mun aya sababaraha kaca ieu teh anu medal saban dinten Sabtu mingguan nya ngaranna mingguan Sunda. Teras robih janten terbit tengah bulanan ngaranna janten majalah Sunda. Ieu teh diterbitkeun ku PT Duta Rakyat Bandung, mimiti terbit teu lila sanggeus koran-koran BPS atawa Badan Pendukung Soekarno nu anti PKI ditumpur ludeskeun. Jadi kapungkur mah tahun 65, genep 7 pabulit sareng politiknya. Janten aya dua kubu tasi media oge, aya nu pro Soekarno, aya nu kontra Soekarno. Mingguan Sunda nembongkeun sikap Islamna anu anti komunis, ngamuat berita-berita negatif ngeunaan kalakuan urang-urang PKI nu teu dimuat ku media lian waktu harita lantaran tayan wani. Upamana ngeunaan penganiayaan barudak PII atawa pelajar Islam Indonesia di Madiun. Terus hasil panalungtikan IPB ngeunaan penyerobotan tanah nu dilakukeun ku anggota Barisan Tani Indonesia atau BTI. Sanggeus kejadian Gestapu tahun 65 bulan September, majalah Sunda langsung nembongkeun sikapna ngadukung ayana parubahan iklim politik di Indonesia. Majalah Sunda oge anu pangheulana di Indonesia anu ngamuat ngeunaan Ratna Sari Dewi jeung pamajikan-pamajikan Soekarno liana. Kitu anu kaunggal dina entri majalah Sunda dina ensiklopedia Sunda. Urang bukaan geura majalahna urang kawitan tina mingguan Sunda nomor hiji tahun kahiji. Ieu teh nomor anu munggaran medal. Dinten Sabtu 20 Februari 1865. Saeta acan kajantenan Gestapu ya. Dina nomor hiji ieu dina kaca payuna aya saratan Islam ngajawab panantang zaman. Lajeng aya ilustrasi mangrupi kaligrafi. Dina kaca duana ieu aya bok redaksi di dieu ditetelakeun ieu majalah dikaluarkeun ku PT Duta Rakyat Bandung. Pamimpin umumna Dr. Ahmad Sanusi SH. Lajeng redaksina Dr. Ahmad Sanusi SH pananggung jawab, Ayi Prosidi pimpinan, Yusru Samsi Rukasa SW minangka redaktur sareng Rahmat M Saskarana sekretaris. Alamat redaksina Jalan Muhammad Ramdan nomor 88 dugi ka 80, telepon 222 hiji Bandung. Pangaos langganan sabulan teh opat nomornya Rp280 tos kalebet karena sumbangan Monas. Jadi kapungkur teh Monas teh mah ngawangun sararea nya udunan masyarakat. Diantawisna samohon ngalangkungan majalah sareng koran janten harga majalah sareng koran teh tos kalebet kanggo sumbangan kanggo pangwangunan Monas. Pangaos ecaranana Rp70 per eksemplar. Dina kaca dua keneh ya aya berita ya. Ngeunaan bangsat-bangsat mobil anu dibekuk
cenah leuwih ti 30 bangsatna geus diringkus hasil operasi Pomdam genep Siliwangi. Sedan Impala B2 kagungan Menko Idham Khalid can kapanggih. Bangsat-bangsat mobil anu reana opatan kiwari geus dibekuk ku polisi sarta geus dipasarahkeun ka CPM Bandung. Opatanana geus maling 27 mobil ti kota-kota gede di Jawa Barat, tapi mobil nama kabehanana oge geus dijarualan. Jeung saterusna. Benten nya ari berita dina basa Sunda mah langkung geunah itu tadi bacana teh. Lajeng dina kaca 3 dia aya mukadimah minangka panganteur medalna ieu majalah ti pamimpin umum Dr. Ahmad Sanusi SH. Saurna kalayan rahmatna Allah Subhanahu wa taala ti mimiti poe ieu Sabtu tanggal 20 Februari 1865 lahir ieu mingguan Sunda. Hiji majalah basa Sunda anu kaluar saminggu sakali. Mingguan Sunda gubrag kadunya lain rek lantung tamuh laku, lain rek rumingkang tanpa seja. Tapi lahir kajurung ku wajib nyemponan kabutuh urang Sunda anu palercaya sarta ngagem agama jeroning ngarengsekeun revolusi nasionalna nu tacan anggeus. Mingguan Sunda bakal jadi wadah nu mawa sora cita-cita, kahayang, usaha, aktivita jeung kamajuan umat beragama pang-pangna anu aya di tanah Sunda. Mingguan Sunda mangrupa tempat pikeun silih asih jeung silih asuh dina suasana jeung prinsip silih asih antara umat beragama. Kitu saurna diantawisna. Pangjurung medalna ieu majalah Sunda. Lajeng dina kaca 4 aya seratan aya tragedi ngeunaan sajarah judulna Nu Malurtad di Tarumanagara. Ieu teh dumasar kana katerangan ti salah saurang biksu atau pandita agama Buddha bangsa Cina anu ngaranna Fahien anu dina tahun 414 Masehi kungsi datang ka Tatar Sunda baheula nya. Manehna nyebutkeun yen di dinya teh cenah aya 3 golongan agama. Sabagian badag agama Brahmana, Hindu meureun maksudna mah. Teu rea cenah nu ngagem agama Buddha mah sesana cenah nu malurtad. Tah, naon nu disebut murtad teh? Jadi baheula samemeh di urang aya agama Buddha, aya agama Hindu. Urang Sunda zaman baheula geus boga agama, geus boga kabudayaan. Ari agamana nyaeta anu kiwari ku urang katelah agama karuhun, nyemah ka para arwah akinini, ka arwah para luluhur. Upacara agamana tangtu wae moal sarua jeung upacara agama Hindu jeung Buddha anu dipikawana ku si Pahien. Tah kitu. Di antawisna kitu cenah teh nya. Lajeng dina kaca 5 aya carpon judulna Parawan di Stasiun. Ieu teh carita pondok kenging Yusru Samsi, ilustrasi kenging Nanabana. Kaca 6 masih keneh sambungan tina carpon. Lajeng kaca 7 di dieu aya artikel ngeunaan Siliwangi tambah wangi anu parantos newak kahar mujakar. Tidak ya foto nanya sok sanos rada burem ya. Kahar mujakar nu jadi pepentol pengaco di Sulsera sabada kurang leuwih 14 tahun dilana ngacaukeun tungtungna dina tanggal 3 Februari 1865 paeh ngajoprak ku pelorna Kopral Ili Sadeli. Tah iya ya fotona ya Kopda Ili Sadeli. Lajeng kaca 8 di aya sababaraha warta di antawisna nuju tatahar ngayakeun KIAA atanapi konferensi Islam Asia Afrika nu bakal diayakeun di Bandung. Oge aya warta-warta anu sanesna. Kaca 8 masih kene dieusi ku sababaraha berita atanapi warta ti daerah. Lajeng aya iklan oge buku ieu mah. Iklan buku Masitoh tekan tos 2 sasih cenah saurna teh tos seep. Ieu teh drama anu dikarang ku Ayi Prosidi. Kaca 10 di dia aya seratan esai ngeunaan carita pantun bagian kahiji ku Ayi Prosidi. Sareng aya sajak Rahmat M Saskarana judulna Tentrem. Kaca 11 masih kene sambungan tina carita pantun. Oge aya artikel pondok dina rubrik Enteung tina tarikh agama Islam.
Kaca 12 di dia aya seratan ngeunaan ajaran pemimpin besar revolusi Bung Karno, ngeunaan Islamisme, nasionalisme, dan Marxisme. Ieu mah diserat dina bahasa Indonesia nya teu disunahkeun langsung secara welena, dimuat ku majalah Sunda. Kaca 13 di dia aya seratan ponok lianti sambungan tina seratan Nusa teh acana. Judulna teh nyiram. Lalakon nyiram. Malih di dia mingguan Sunda, redaksi mingguan Sunda saurna kalintang miharepna upami nu maraos kersa ngadongengkeun tina perkawis nyiram ka redaksi. Pangalamanana nu araheng tangtos dimuat di ieu majalah. Lajeng dina kaca 14 di dia aya seratan judulna tukang tinun bingung tukang susu meres. Yang ngeunaan pabrik tinun di Majalaya sareng pabrik susu di Pangalengan. Aya rubrik dulug dugdag ieu teh semua anu diserat ku Ki Merebot. Lajeng aya anekdot carita lucu judulna Ajag jeung Domba. Oge aya iklan. Kaca sesana nyaeta kaca 15 sareng 16 minangka kapar pengkar ieu sami dieusi ku iklan. Dina kaca 16 aya iklan ti Robin Hood Store, Jalan Praga nomor 34, telepon 4350 Bandung. Alamat Anda sekeluarga untuk segala keperluan alat-alat musik dan olahraga. Cuman RRI lagi gitunya. Sareng perusahaan otobus nasional Pangarang. Servis tetap Bandung Garut PP, servis lain-lain menurut persetujuan. Hormat M. Ojo Direksi. Ieu majalah teh dicitak ku PT Al Ma'arif Bandung. Ieu teh nomor hiji tahun kahiji mingguan Sunda. Urang meuntas ayeuna kana majalah Sunda kanca. Jalaran sababaraha nomor ieu teh majalah mingguan Sunda teh robih janten tengah bulanan namina majalah Sunda. Yeuna oge rada kanal majalahna ieu. Urang bukaan majalah Sunda tahun kahiji nomor 38 edisi 5 Februari 1866 atanapi 13 Sawal 1385 Hijriah. Di dieu aya perobihan dina redaksian. Pamimpin umumna masih Dr. Ahmad Sanusi SH, namun pamimpin sareng penanggung jawabna ku Ayi Prosidi. Anggota redaksina aya Yusrul Samsi sareng Ustiarsa R. Lajeng Rahmat M. Saskarana sekretaris redaksi. Alamat redaksina di Jalan Naripan nomor 3 atas Bandung. Harga sanomarna Rp1.25. Taya tos robihnya harita hitungan duit tos aya naon eta istilahna teh panginten redenominasi gitu nya. Dina kaperna majalah Sunda nomor 38 tahun kahiji aya gambar potret HME Zainuddin dina film Tauhid. Sareng kapungkur aya film judulna Tauhid. Ieu pamainna ya. Mangga urang bukaan wae isina kumaha ieu majalah Sunda anu minangka sambungan tina mingguan Sunda anu tadi parantos dipedar. Isina teh modal pisan seratan-seratan boh carpon, artikel, esai, oge aya kritik sastra, oge aya puisi, lajeng aya carpon terjemahan sareng nu sanesna.
Kitu rupina kanca mitra sadaya majalah mingguan Sunda sareng majalah Sunda dina rubrik pustaka urang nomor ieu. Mudah-mudahan aya manfaatna utamina kanggo kanca mitra anu panasaran. Urang Sunda teh kapungkur seueur pisan gaduh majalah. Semohon nya di antawisna anu diguar dina ieu rubrik. Tangtos aya keneh media-media sanesna atanapi buku-buku sanesna anu baris diguar dina rubrik pustaka urang dina ieu kanal. Tong hilap, subscribe, like, share, komen, sareng nu sanesna. Semohon sim kuring pun Nazarudin Ashar ngaturkeun nuhun kana paratosan kanca mitra sadaya. Cak dugi ka dieu urang tepang deui dina rubrik anu sami dina edisi salajengna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.